Sumangga para wargi dongeng urang lajeng kendai carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Dina akhir bagian ke-37 urang sami-sami ngabandungan pramuda hoyong nuju atarpi nuju ka sumur racun para sumur racun sumur ieu anu namina sumur naon namina teh para mitra sadaya eta tah sapu jagat sumur sapu jagat teh nya atuh para mitra lebet ka Padepokan Sebaraga guha Padepokan Sebaraga kitu nya mangga urang teraskeun ieu dongeng nu judulna nyata Padepokan Sebaraga rekayasana Rai Salira dina bagian ke-38. Si jalma ngahuleng sajongjongan bari mencerong ka pramuda bangun anu hayang neuleman hate pramuda teu lila pok cumarita nyari kitu karep ujang mah teu naon-naon ujang heug atuh ku bapa dibejakeun ka ujang ngeunaan patempatanana nu ditanyakeun ku ujang teh tah lamun cita-cita ujang kitu lamun tujuan ujang kitu ayeuna kieu lamun ujang rek nuju ka eta patempatan ti dieu ujang cepet kakalerkeun kira-kira leumpang 5 jam beureun tangke ujang didinya bakal manggihan 2 tangka caringin kembar nya aya 2 tangka caringin nu ngareneng nu sarua dina dahana sarua jeung gedena tadi antara 2 tangka teh aya hiji sumur nu kasebut sumur sapu jagat tah minang kalawang asup ka guha Padepokan Sebaraga teteh tah sakitu ujang ngaranna ge sakitu saremna Padepokan Sebaraga berarti lamun anu asup ka dinya teh rek nyebakeun raga kitu meureun teh ujang ceuk si jalma nerangkeun oh janten kitu nya Bapak janten ke abdi menakan tangka caringin kembar nu di tengahna aya sumur nu kasebat sumur sapu jagat manawi kitu pangintenya Bapak cek pramuda leres ujang leres nanging kade ujang cek Bapak ge tadi sing hati-hati ngarasa lamet ngaranna ge pan Padepokan Sebaraga sing sakur jelema kadinya kudu nyebakeun raga tah kitu nu mege ujang sing atos-atos we nya ame salamet pokona ngarah teu ngalaman nasib cara para jawara ti heula ujang sok atuh ku aku bapa dianung dua cek si bapa bari mencerong hatur nuhun atuh Bapa abdi parantos di pasihan terang sareng diwawadianan ku Bapa menawi bilih nyang kolong teuing kana waktos abdi bade permios bae bade ngajugjug ka eta tempat Pak ceuk pramuda pamitan heug ujang heug yung dianung dua aku Bapa masing salametnya masing salamet ujang hatur nuhun Bapa mangga atuh dikantun mangga ujang mangga wilujeng angkat walon si jalma tadi geus kitu mah para mitra teu loba deui carita pramuda tuluy undur di hareupeun eta jalma tukang ngalasuluh kebat muru kakalerkeun atuh sedengkeun si jalma ngadon mencrong ka pramuda bari gogodeg tapi tuluy nanggung deui suluh kocapkeun pramuda ngajugjug ka panuduhan si jalma teh nyatana neangan tangka caringin kembar bubuhana pancegah atuh harita teh para mitra karepna pramuda geus gilig pikir ceuk paribasana teu unggut kalinuan teu gedag kaanginan lantaran atuh manehanana dibere kasempetan kumaha kiai kudu nuju kadinya kurang leuwih 5 jam perjalanan pramuda geus bisa nempo 2 tangka caringin kembar nu memang dina tangka dahan jeung atuh para mitra eta caringin teh sarua pisan ngahuleng oge pikeun pramuda nempo eta 2 tangka caringin nu memang sarua pisan sajongjongan mah pramuda teh tatangahan nitenan eta 2 tangka caringin kembar tapi teu lila ret kahandap breh katempo aya cai cicing pramuda yakin eta teh kasebut sumur sapu jagat teh
Ieu tangtuna nu kasebut sumur sapu jagat teanya nyatana lawang asup ka guha padepokanna Sebaraga. Keun ku aing rek diasupan aing panasaran nah aya naon sabenerna pangna ceuk jalma tadi rea jawara nu ngajugjug ka dieu. Nyaan kaya kitu mah aing panasaran. Gerentesna bari mencerong kana eta cai. Pramuda tuluy ngalengkah ngadeuketan, tapi karek dua lengkah maksud pramuda rek turun ka eta sumur. Ujug-ujug jebet kana dada karasa aya nu neunggeuh. Cengkang pramuda ngacengkang ka tukang. Sarta harita ge para mitra sadaya langsung nangkarak bengkang. Teu lila pucung heuh ti do cerai teh kaluar. Hiji buhaya meuni gede sarta moro ka pramuda. Pramuda gancang ngorejat hudang lantaran gede kayakinan eta buhaya terek ngaroga hala ka dirina. Sewot buhaya muterkeun awak sarta buntutna nyamer awak pramuda. Jeleng pramuda ngagajleng nyingkahan buntut buhaya nu ngancam jiwana. Jebet keunakan hiji tangka dorok-dorok eta tangka potong saharita. Sedengkeun si buhaya bangun galak nakeran sarta muru deui ka pramuda bangun nya-nya rek ngabinasa. Purintil awakna murintil deui sarta buntutna dibabukeun ka awak pramuda. Jeleng pramuda ge harita ngagajleng deui bae. Antukna buntut buhaya tuluy-tuluyan ngababukan pramuda. Pramuda ngan saukur ajleng-ajlengan nyingkahan buntut buhaya. Geus sababaraha hiji tangkal anu hajri korban ku buntut buhaya. Sedengkeun buhaya bangun beuki galak bae. Sajeroning nyingkahan serangan buntut buaya teh, pramuda bari jeung mikir neangan akal pikeun nalukeun eta buaya. Da puguh apan buaya mah cucukan awakna nu memang rada hese ditewakna. Kituna teh ripuh da puguh tuluy-tuluyan diserang ku buntut buaya. Jeleng pramuda ngagajleng melentung kaluhur celak dina hiji dahan basa nyingkahan serangan buaya teh. Pramuda mencerong ka handap harita teh bari nyiar akal tareka. Sedengkeun si buaya kukurilingan bari nyiapkeun buntutna lantaran leungiteun musuh. Nu teu lila jelebet tangka anu di luhurna aya pramuda teh dibanting ku buntutna. Dorok-dorok eta tangka teh potong. Jeleng pramuda luncat tina eta tangka sarta muntang ka hiji dahan celek mincak dahan. Hatena gogodeg lantaran meh kateter jajaten tur tarada oloho ku mireungeuh tanaga buaya nu sakitu gedena. Eta buaya ngabanting tangka ngadorok-dok sapada harita. Da puguh dirina karek manggihan aya buaya sakitu rosana. Tapi pramuda teu ngarasa aneh. Ari lantaran ieu buaya tangtuna ge minangka tukang ngajaga guha padepokan Sebaraga. Nu tangtuna ge saha bae nu niat asup kudu areupa adu hareupan jeung ieu buhaya. Red pramuda kahiji dahan kai nu cukup gede ngagoler di handap. Sereng atuh buah serengeh pramuda teh nyerengeh. Jeleng pramuda ngagajleng ka handap sarta sakilat leungeunna nyamer dahan kai. Pramuda sayaga bari nyekel eta dahan kai. Teu lila seak buntut buhaya nyamer awakna. Jeleng curalit pramuda ngacuralit nyingkahan buntut buhaya. Bari luncat teh ngajuralit teh teu antapara deui seak jebrod dahan kai dibabukeun kana babangus eta buhaya. Buhaya disada bangun ngarasa nyeri kumaha sadana buaya para mitra. Ngan aneh teu nepikeun kapae eta buaya teh malah katempo beuki galak naker sabada dibabuk palabah bangusna. Buntutna beuki dibabuk lalaikeun ka awak pramuda. Pramuda heran lantaran buhaya teu paeh sok padahal ngababuk teh satakar tanaga. Jeleng pramuda ngagajleng ka tukang ngajauhan eta buhaya satuluyna pramuda. Nyalurkeun tanaga simpenan sagemlengna kana leungeun katuhu nu nyekel dahan kai. Katempo dahan kai meuni siga nu hirup. Ngaso heula ngaso.
para mitra pamiarsa sakumaha nuka uninga para wargi pramuda heran ari lantaran buhaya teh teu daek paeh sok padahal ngababug satakar tanaga jeleng pramuda ngaga jeleng katukang ngajauhan eta buaya nu satuluyna pramuda nyalurkeun tanaga simpenanana sagemblengna kana leungin katuhu nu nyekel dahan kai katempo dahan kai siga nu hirup rasakeun sia buaya sia rek ngahalangan paniatan aing deuleu gerentesna bari mencrong ka buaya sedengkeun si buaya ngadon ku kurilingan neangan musuh nu leungit jeleng pramuda ngaga jeleng ngadeuketan buaya sabada nyalurkeun tanaga simpenan kana dahan kai langsung dipapag ku sabetanna buntut buaya nu sakilat naker jeleng pramuda ngaga jeleng nyingkahan buntut buaya sarta teu miceun kasempetan deui seak jabrod dahan kai nu geus dieusi ku tanaga simpenan dibabukeun kana bangus buaya harita buaya disada deui pramuda teu antepan tuluy dibabuk deui buaya disada deui tuluy gogorentelan bangunahan kanyeri jabrod buaya digababuk buntut harita teh pramuda ngababuk buntut buaya celeng buntut buaya teh pegat di babuk kudahan kai si buaya beuki gugulingan harita teh tapi teu lila beuki kendor gugulinganana nu akhirna macicing nanakeun buaya geus paeh pramuda rengha pranyug bari mencrong kana eta buaya nu geus paeh lung dahan kai tuluy dialungkeun kana awak buaya gek pramuda diuk bangun ulungse dapugu tarung jeung buaya nu cukup meakeun waktu jeung tanaga pramuda nyang saya bari nyarane kana hiji tangka anu teu kababuk ku buntut buaya sedengkeun bangke buaya diangga diantepe sina ngabugigan sanggeus leler tina kacape mah jung pramuda nangtung tuluy leumpang ngadeuketan sumur kituna bari jeung caricing harita teh cari peuteun bari kituna para mitra bari jeung caringcing pageuh kancing lantaran bisi aya serangan cara tadi tapi sanggeus rada lila di dagoan taya naon-naon pramuda tuluy mimiti nganclomkeun sukuna kana eta cai teu lila brus pramuda abus ka eta sumur lep awakna kateureuy ku eta sumur memang para mitra tiluhurna cai teh kawas anu kiruh tapi geus tepi ka jero mah herang kacida cai teh sarta pramuda bisa bentak bari teuleum sarta panon bisa nempo hiji liang asup awak jalma pramuda ngojai ngadeuketan eta liang luak lieuk ngenca ngatuhu tuluy mencrong ka eta liang pramuda tayak kakeueum ayeuna mah geus tayak kakeueum kawasna mah apunten geus tayak kakeueung kawasna teh sup asup kana eta liang tuluy beuki maju beuki ka jero aneh bae lantaran beuki jero mah liang teh beuki gede sarta cai sumur henteu nepi ka dinya beuki ka jero beuki gede eta liang teh sarta pramuda beuki bisa nangtung pramuda ngeteyep ngalengkah maju bari rarat reret matak heran puguh ge lantaran beuki ka jero teh lain beuki poek tapi beuki caang bangun aya cahaya nu asup ka eta guha dina batin pramuda ngarasa yakin yen keur diasupan hapunten keur nyantai nu keur diasupan ku manehna nyatana kasebut padepokan Sebaraga beuki maju katempo beuki caang tapi keur jongjon leumpang teh gaur-gaur kadenge sora nu ngagaur meni agem pramuda curing hak sarta rarat reret kawas pada anana beuki ditingkatkeun lantaran dirina ngadenge sora maung meni ngagaur gaur-gaur kadenge deui nu ngagaur disusul ku sora nu seuri ngagak-gak sora namutuh pika keungeun lantaran bulak-balik didinya keneh ting saleor mata keung kaayaanana atuh kurang-kurang nama matak sewak nu ngadengekeun Hei Jajaka,
jaja kadek naon anjeun wani-wani kasup ka tempat kaula. Ceuk hiji sora meni agem kadengina. Pramuda rarat-reret neangan eta sora nu nyarita lantaran teu puguh ti lebah mana kadengina. Tapi pramuda lain ngarasa sieun, malah beuki wani lantaran paniatan geus panceng. Anggura tuluy maju manehna teh. Ceuk paribasana top badak top maung cenah para mitra. Atuh dina kayan kitu mah manehna geus kagok borontok kapalang caramang, geus kagok asong manehna geus aya di jero guha. Kari kumaha behna. Ceuk pikirna naon bae pibahyaeun tangtuna baris dising hareupan ku dirina. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra pamiarsa, harita sakumaha nu kauninga. Pramuda rarat-reret neangan eta sora nu nyarita lantaran teu puguh ti palebah mana kadengena. Tapi pramuda lain ngarasa sieun, malah beuki wani lantaran paniatan geus panceng. Anggura tuluy maju ceuk pamikirna rek naon bae pibahyaeun tangtu rek disang hareupan ku dirina. Hei nu nyarita, saha anjeun? Anjeun teh nu ngageugeuh ieu tempat? Ceuk pramuda bari rarat-reret. Memang bener deuleu. Kaula nu ngabogaan ieu patempatan. Kaula lain teu idin aya makhluk lian nu asup pikeun ngaganggu tempat kaula. Kuayana kitu geura kaluar deui anjeun ti tempat kaula buru-buru. Mun maksa tangtu anjeun cilaka bakal ngahareupan kaula deuleu. Ceuk eta sora teu puguh kadengena. Hei nu nyuara, naon sababna anjeun teu ngidinan kaula asup ka ieu tempat? Kurarasaan mah anjeun ge teu pernah ngabogaan ieu patempatan. Anjeun ukur nyicingan. Anjeun sarua makhluk pangeran anu ukur aya hak pikeun nyicingan. Kuayana kitu, naon sababna anjeun nyare kaula asup ka ieu tempat? Da kaula ge aya hak nyaeta sarua jeung anjeun. Ceuk pramuda bari tetep rarat-reret ka sabudireun eta patempatan. Nyaeta neangan anu nyoara teh. Kaula aya hak pikeun nyarek anjeun lantaran kaula jauh leuwih ti heula nyicingan ieu patempatan. Nu tangtuna aya hak pikeun nyarek nu sejen asup ka ieu tempat deuleu. Pokna deui. Teu bisa kitu bae anjeun. Kaula ge tetep boga hak ieu kabeh tempat diciptakeun ku Nu Maha Kawasa. Jadi boga sarerea. Teu bisa anjeun ngahak. Ceuk pramuda tuluy ngalengka. Muru hareuta teh anu caang ngagebrai. Tapi kakarek oge sababara lengkah seot katempo aya hiji batu nu nyeot kana awakna. Lep harita pramuda teh ngalalepkeun sirah. Beresur eta batu milepas. Plugkeun kana taneuh. Sarta karasa meuni inggeung. Belesur dua batu pating belesur muru deui kadinya. Jeleng pramuda ku jelang gajeleng nyingkahan eta batu. Belesur sababaraha batu pating belesur muru awakna. Pramuda luluncatan nyingkahan eta batu para mitra sadaya. Atuh nu ngancam jiwana tapi aya hiji batu nu keuna kana dadana. Blum pramuda nangkarak bengkang. Sedengkeun batu-batu bangun ngalobaan muru awak pramuda. Pramuda munur sababara lengkah ngahinarkeun batu. Akhirna pramuda beak dengkak. Dirina munur sababara lengkah katukang. Sarta gancang dirina pasang kuda-kuda dina jurus ka-17. Tanaga simpenan sagemlengna disalurkeun kana dua suku jeung dua leungeun.
balasur sababra batu ting balasur muru awakna Pramuda. Seak plak cebet batu-batu ditakisan ku Pramuda. Anu deket kana leungeun ditakis ku leungeun, nu deket kana suku ditajong ku suku, sarta nu katakis jeung katajong kabeh ge batu teh bareula. Harita ge para mitra akhirna serangan batu teh eureun saharita. Pramuda ngarenghap bari mencrong ka hareup. Rada lila Pramuda ngajengjen lantaran bisi aya serangan deui. Sanggeus rada lila ditungguan taya serangan, Pramuda ngalengkahkeun deui sukuna beuki asup ka jero guha muru nucaan. Jeleng harita ka hareup, harita para mitra atuh Pramuda ge nya kitu keneh manehna ngagajeleng. Geus kitu para mitra sadaya, barang Pramuda keur duak liuk jeleng teh kahareupeun Pramuda ngagajeleng hiji maung. Tapi matak aneh lantaran eta maung teh beungeut nama beungeut manusa. Pramuda mencrong ka eta maung, sedengkeun si maung beungeut manusa teh pok cumarita. Aja jaka, ku teu beunang dicari ku kaula. Ceuk kaula ge kumaha? Teu meunang aya makhluk sejen asup ka tempat kaula deuleu. Geuning anjeun bakal kalah maksa, hayang dicilakakeun ku kaula anjeun teh jajaka. Cek eta maung mureleng ka Pramuda. Oh, jadi Anika nu tadi cumarita teh. Maung dengekeun ku Anika. Kaula moal beunang di halangan ku naon bae oge, pikeun asup ka jero ieu guha, pikeun ngudag-ngudag tujuan kaula. Termasuk ku Andika pisan kaula moal bisa dicegah. Ku kaula rek dilabrak lamun Andika rek ngahalangan kana paniatan kula. Ngarti henteu Andika? Ceuk Pramuda mencrong ka eta maung nu aneh, bebeungetanana beungeut manusa. Sedengkeun ari maung kajajaden, katempo bangun nu kacida ambekeunana. Sukuna kokoer kana taneuh sedengkeun huntuna katempo, kakerot da puguh beungeut jalma teh cenah para mitra. Mungaso heula. Mitra pamirsa, harita sakadang maung teh ka maung kajajaden katempo bangun kacida ambekeunana. Suku kokoera kana taneuh sedengkeun mah huntuna katempo kakerot, da puguh beungeut-beungeut jalma atuh. Jajaka, dengekeun ku Andika. Kaula salaku nu ngabogaan ieu patempatan. Tangtu bakal ngajaga patempatan ieu tina gangguan sejen. Gangguan weh sejen kaasup manusa kaasup Andika. Andika maksa tangtu kaula nyieun tindakan ka Andika. Andika tangtu bakal dipaehan ku kaula di ieu tempat. Ceuk eta maung teu eleh galak ka ku Pramuda. Jadi Andika teh rek ngahalangan kana paniatan kaula. Heug wae ari memang bisa manghalangan kaula. Tapi sabalikna kaula ge tangtu bakal nindak ka Andika. Saha bae wae nu ngahalangan kana pamaksudan kaula. Kaasup Andika pisan. Tangtu ku kaula ditindak. Ngarti henteu? Ceuk Pramuda deui. Kawasna eta maung kajajaden teh ngarasa nafsu. Jeleng loncat muru Pramuda. Dua suku kahareup disiapkeun pikeun ngaraweg beungeut Pramuda. Bedak Pramuda nangkarak bengkang. Nyingkahan serangan dua suku maung kajajaden. Gorentel awakna ngagorentel tuluy nangtung deui, manco ka maung kajajaden. Pramuda beuki ningkatkeun kawaspadaan lantaran serangan tadi meh-mehan teu bisa dihindarkeun, da puguh teu nyangka jeung cepet nakeran. Teulila jeleng eta maung kajajaden luncat deui muru Pramuda. Jeleng Pramuda ngagajeleng nyingkahan eta serangan maung kajajaden, tapi aneh, si maung gancang pisan malikeun awakna sarta tuluy luncat muru awak Pramuda.
Pramuda rewas lantaran teu nyangka eta maung kajajaden bisa migawe gerakan nu kacida cepetna. Jeleng Pramuda ngagajeleng deui ngan telat lantaran leungeun kabeunangan ku kuku maung. Berebaya tina leungeun urut kuku maung teh kaluar getih. Pramuda nyengir nahan kanyeri. Maung kajajaden malah beuki galak kawasna, tuluy luncat nyerang deui Pramuda. Mung waktosna kabujeng see. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra sadaya carios nyambung anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mangdongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten anu kasuhun. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.